berat taat, berat maksiat. Berat kudu zakat, kudu infak, kudu sedekah, kudu hibah, kudu umroh, kudu haji, kudu sholat, kudu tahajud. Beratnya. Laras berat taat, berat maksiat. Cek simpul mah berat keneh maksiat tibatan to'at. Lamun rek maling cukup udang setengah opat. Rek maling cukup udang setengah opat. Kabirangan atuh. Rek tahajud cukup udang setengah opat. Tuh tahajud dah cukup udang sama maling mah cukup udang jam 1 atau maling jam 12. Nah berat keneh maksiat tibatan to'atnya. Jadi rek maling mau kudu jam 1 udang naoge tuh bisa ngerek maling mau obor. Maling mau obor ke jenderal mau obor. Kaburu kepanggih atunya berat kering maksiat teh da enteng keneh. Nah bet enteng taat teh da teu ditarget taatna. La yukallifu nafsan illa kami tidak akan memberatkan seorang sesuai dengan kemampuannya. Miskin biasa taat, maning ke surga. Miskin maning ke surga. Segala henteu, zakat henteu, infak henteu, sedekah henteu, haji henteu, segala henteu, maning ke surga. Manjing. Kalau sesuai kembali miskin dosa ibadah haji nah tidak mampu waktu duit loba miliar awak jam-jam kapal wajib haji itu kaparawuh nah aku ngojai dan mau tepi atuh ngojai mulai ke geus teu wajib nya kapal nama kapal aya duit loba awak empuk jombo setruk wajib haji da teu manis tatu ilahi sabiya komo duit teu boga awak ririt cici moal juga mun haji sagala nah jalan hajinya duit teu boga awak ririt cici moal juga mun haji sagalanya kan bener tuh enteng ilaus sehingga mana sanu panggil nasib ke surga lu bukan miskin tuh miskin panggil nasib ke surga beda seperti itu jeung benghar beda seperti itu 500 tahun bila sana keulah keneh miskin nah deuh pariksaeun miskin matuh elek dihisab sawah teu boga kebon teu boga kabohosa langsung we miskin ieu pariksa ulah aduh ieu di mana deui teh kumaha miskin ulah pariksa datunya langsung tuh gitunya Bilal geningan jelema miskin mantan nambah saya ka surga dawuh Nabi boga amanah maneh Bilal penting ngimpi ngalengi sora sapatu maneh di surga boga mana maneh nu asup ka surga teh sapatuna unggul jeung jelema sepatu jelema teu jeung jelema atuh beureunan naon Gusti Aduna abdi mah jelema miskin geus batu zakat infak naon atuh maneh boga surga eta sok ngarontikeun salat syukrul wudu taeta nu ngantikeun bisa pada sok rutin syukrul wudu geuningan nu miskin ge nya biasa surgawi mun ibu bapak utang etang ku amal ibu sok naon bakal ku surga sok etang urang secara konkret naon salat benernya leupuh mah salat teh sekali salat 5 menit sapoe saputing 5 kali 5 25 menit
sabulan 750 menit 12 jam tina sabulan teh sabaraha poeun 6 poeun nya setengah poe mulai 12 sabulan teh 6 poeun teh tah sataunna sabaraha 6 poeun sataun mah mun ibu garis yuswa teh 60 tahun cik sabar tahun dipake sholat selama 60 tahun teh 60 potong 10 tahun ku balik dosa 50 wae 50 kali 60 sabaraha dinten 300 poeun jadi amal ibu teh mudi jeung sacermatik matamu 300 poeun sholat ibu teh tina saumur hirup 60 tahun ini bersama mengakur 300 poeun ya bu tak can potong men 25% tina sabulan ibu mah saminggunya tuh tina sabarata tina telepon potong 5% tinggal 250 poe nya dari potong men potong nipas sakali ngalahirkeun sabaraha poe parete salat 40 budak-budak teh 8 aya 40 sabaraha poeun 202 nyesa 250 potong kilo atuh kudu nomo kan berarti handunya amal urang utang itu mah kudu nomo kan oge bapak-bapak cari potong pohon malawung belang potong terus kita tinggal sabaraha aunnya di utang itu mah tuh eta ukuran taat teh nawawi tong ngandalkeun salat wungkul atuh siapkeun amal-amal sanesna siapkeun hayatuna kulluha ibadah hidup urang kabeh sing jadi ibadah lain salat wae ngurus di dapurna masak mawadang kabeh sing jadi ibadah teknisna niat pikeun ibadah kawinanku bismillah beres alhamdulillah sakitu tak jadi ibadah teh bakal hayatuna kulluha ibadatu taat ka salaki ka bapak-bapak eta teh kenging ganjaran moal kenging ganjaran kenging taat ka salaki ya kudu mutar salaki kenging ganjaran eta oge kumai karasepna bapak-bapak sok tutah itah tutunjuk bapak-bapaknya tong bohong buat nu enteng wae hayang minta we bapak-bapak mah nusa ngarokok mah punten menyenangkan rokona so ngerokona oleh korekna sakadana waktu korekna asbakna tuh bangun asbakna caina tambihan deui bulan deui sakadi cuma ibu kulutusnya tutunya userangan gitu wae mah tutunya lain gitu cek ibu teh numpah abdi seueur proyek siap gitu itu numpah abdi seueur proyek mana dari ibadah kene tak itu sadar seueur ibadah teh nya ulang mengerti sholat wungkul